Ningali guys nungguan daging ane kagara lauk kieu. Ningali komosi jaya parah anjing nungguan daging lila. Comat ningalikeun make ngaganungkeun leungeun ngurus tuyul meureun comat. Tuh ieu malah reuniane hungkul siga ibu-ibu lieur. Malah daging tinggal diarantep guys. Erek dikeresekan mah itu parasia di ngagunuk lah di rumah mah bal. Teu payu guys bawa beli peryogi daging sapi di dieu ngagunuk tinggal itu. Diantos ya. Malah beak ku laleur. Laleur hejo. Tuh, laleur hejona gitu ya kalau deh uceran sih. Anjir. Tuh guys tingalikeun keur ngeresekan. Nu lalajo loba ieu mah nu ngeresekan saeutikan ningali. Dalieur atuh guys tuh. Ya panitia we nu mantek jangar tuh Pak Haji ningali. Bingung. Oh, tingali guys. Aya uploadeun meureunnan puting ayeuna. Tuh, bari lep mah mung tingali. Tuh guys tingalikeun ieu tulang sapi. Tah, ieu daging, tah ieu pujitna, tah ieu tulang sapi tuh belah ditu ngagunuk tulang keke. Mal balik. Tuh guys. Nu lalajona tingalikeun numpuk kitu tuh. Balikeun loba jelemanana masuk. Tuh, timbangannya sebenarnya 2, timbangannya hiji. Tuh guys. Tingali nya parat ka dieu tingali jelemanana gitu. Loba tingali jeung poek deh Ieu mah. Tuh. Daripada di lamunan Mang Arif atau daging sapi eta karungan. Bawa ka caringin lumayan. Aya dogi di dinya sok cana ka dieu geura waregeun geura. Mau tadi carekan ku panitia kurban. Tuh. Tingali ngarariung kieu guys, tingali tuh. Nu mawa kampak we aya siga rek tawuran. Sama eta teh bagian daging sapi. Geus kabagean can daging sapi. Ini kasar euy tingali guys, tingalikeun demo anjing tas kurban ngalikeun karunya. Teu mahi dagingna. Teu mahi mah balik. Tuh si Acet melang ulang tingali si Acet mah balik. Tuh. Tingalikeun malah ngahulang kitu tuh dari kumaha tah ieu pengurban guys. Panitia. Saya nu nanyakeun domba. Tuh. Sis